Cek, gerak bayar atuh motor teh. Ari mayar teh kudu duit. Aku duit lain ku kalakai. Ari duit na eueuh kumaha? Nyaneangan atuh. Teu kudu dititan neangan duit mah, Mang. Da ge butuh. Sarua abi ge butuh, matak nagih ge. Mang, ari rek nagih teh kudu ningali heula kaayaan. Nu ditagihna keur bogaeun teh duitna. Ah, nu nganyuk ge da sarua. Lamun rek nganyuk teh pikir-pikir heula, aya teh keur engke mayarna. Atuh ari aya keur mayar mah moal ge nganyuk, Mang. Ngeles wae atuh ce aya ditagih teh. Nah saha nu ngeles? Abi mah teh heula kursus ngajahit kitu tamat. Ce masuk jadi ka mana-mana ari ngomong teh. Ka mana atuh? Teh tadi ge abi mah di dieu. Terus rek naon atuh di dieu ge ari moal mayar hutang mah? Ah, barina da rek ini sakurang deui. Rek ka mana? Rek jalan-jalan atuh. Nya ce mah. Ongko teu boga duit. Ari taun jalan-jalan wae. Da abi mah teu boga teh duit, lain teu boga suku. Wilujeng enjing tatanggi. Aduh eta si Ece niti karencem kitu emas. Nya atuh. Tah ari babanda mah kada siga kieu. Pirang-pirangnya. Ari nu Ece mana atuh? Meuni eleh ku janda. Mana atuh Ce? Sakitu boga salaki oge meuni teu boga sagede ramat-ramat acan. Lain teu hayang Ce. Duitna perebutan yang resiko. Punten ibu-ibu, bade ngawagel sakedap. Mangga. Mangga. Iya, abdi teh dari dinas. Bade ngadata masyarakat anu kirang mampu pengen menerima bantuan sosial dari pemerintah. Oh. Pada sakantanan ngadata oge ibu, barangkali ada warga miskin yang belum terdata. Abdi. Ce, hai atuh. Kaunangan moal? Ah, moal bangun teh ce. Can bareres di imah. Ih, ieu mah. Rek mau HPW atunya. Heuh atuh. Ih, aing. Coba keur teu boga duit ieu teh. Tapi kan ari kaunangan mah diasupkeun kana kotaknya. Mun ngamplok kosong ge moal kanyahoan. Tuh lah, ngamplok kosong. Ya, Ce, mau HPW-nya? Heuh atuh. Nah, Ce, enti makinnya status kieu nya. Ce, Ya, geus baliknya. yang geus atuh Ce, rek naon lila ya ting di ondangan. Ari eta amplop kumaha? Nya dibikeun atuh Ce, menikasieun nanting teu dibikeun. Lain kitu. Nanti diasupkeun kana kotaknya. Henteu nyata. Pan abi ka ditu teh hajatna geus-geussan. Abi ka ditu ge geus tiiseun. Parasmanan ge geus sagala beak. Meni era abi ge Ce, sorangan onangan ka ditu. Matak dibikeun we langsung ka Ce entina. Ari eta apaleun moal amplop ti abi? Nya apaleun atuh Ce, pan ku abi dibejakeun Ece mi HP. Oh, syukur atuh ari apaleun mah. Ari eusi amplopna gede mah meni sieun pahili jeung nu abi. Tong sieun pahili Ce, da amplopna ge ku abi di ngaranan. Hah? Kamana euy? Iya rek mikeun minyak. Bikin minyak asaha? Ka jelema nu sok ngagogoreng batur. Keur naon euy? Iya kan muka kalkulator, Jang naon? jangan yang harapan zaman nu hitungan. Keur naon euy? Iya rek manasan. Manasan naon? Manasan jelema nu sirik. Kamana euy? Iya kan bikin sapu, Bikin ka saha? ka zaman nu hatena kotor. Teh kamarana mau sabun? Rek ngabantuan bebersih. Ngabersihkeun naon? Ngabersihkeun ngaran. Hoyong mesertas ih. Ayangan hayo we balanya online. Hoyong maco atuh. Nah iya kirang maco. Sanes maco eta ih, tapi maca kopi. Tah ngadamelna make cimor eat milk. Nyasok atuh ngadama ari aya bahanna mah. Oke. Tak, udah jadi. Sok cawian. Mana coba? Nyanya enak. Ya enak. Ini teh cara baru makan susu maca campur sama kopi. Cimori mah sok aya wae nya hek na teh. Hek anti gagal ieu mah. Kalian juga harus cobain guys, bikin maco eat milk di rumah. Saep ah. Yang bikinin maco deui. Males. Nah, sih kamu dengan sini suai ka amak lain. Nya bade teu ambek kumaha atuh maka ayang we nyaram tong balanya online. Hari nyalira balanya wae. Teu tadi paket teu urun-urun. Paket naon ai kamu? Hari eta tah. Naon eta mah sadayana ge paket kamu? Oh. Terus dah rugi. Ditarik, dijilat. Hap hap. Seger.
Ya makun. Ngeunah atuh da ngadahar cimori kur 3.000-an, tapi sehatnya dapet, tegernya dapet. Biasa pan, jelema mah lamun kageunahan teh sok pokok. Mana coba ngasaan? Ya, Ditarik, jilat, hap. Minahnya solusi untuk makan yang segar-segar tanpa ngerasa salah. Sok diberehakan naonnya anak batur ti kabar resih kitu nya awakna teh. atuh da orang Korea mah dirawat mah kulitna oge. Lain cara urang, mani ge make sabun ganu. Meni barodas kitu nya awakna teh tiga nu sok make bulao. Bulao. Sugan Nepira kue atuh make bulao. urang Korea mah geus kolot oge masih kene salagernya. Nah hari emak mungkin kolot asa mungkin karinyun. Saseger-seger nage anger we masih kena seger ieu mah. Ieu mah air ajaib, walaupun gak dingin tetap seger. Ah piraku ya teh pirage cai bodas. Di bejaan teh. Yeuh mak asaan. Ting heueuh nya seger. Nya heueuh lah. Mata kudu mikir 2 kali lah mau ganti air mineral teh. Soalnya eta mah seger pisan. Heueuh nyaan seger. Tah, lamun emak masih kena resep minum-minuman dingin anu amis, aya nama mending ganti make eta. Heueuh nya bener ngarah leuwih sehat. Nya heueuh atuh, ngana awake seger siga orang Korea. Yo, baheula mah si bapak ge kasep sia teh siga urang Korea. Wah, heueuh nya. Heeh, mata emak bogoh oge. Emang si bapak kumaha kitu keur ngorana? Nya kasep we, bodasnya sipit. Kumaha we orang Korea? Nah, atuh teh nurun ka urang siga urang Korea na. Rek teh nurun kumaha? Da sia mah teh puguh saha bapana. Dek, kalau mah aya jelema nu ka imah make jaket kulit, bejakeun mah eueuhnya, kan dibere duit ku mak. Emang saha kitu? Debt kolektor. Rek naon ka dieu? Nyarek nagih atuh mah nyarek nyambungan. Oh, Heueuh teh. heeh. Dek ka mana maneh? Rek dahar. Dahar jeung naon? Dahareun bule. Duh, menikah bita ningali bule ngadahar nugget kanjer jadi miluan ngacai. Tak langsung we meuli da mumpung tanggal muda. Di dahar make sambal bawang oge geus ngeunah pisan. Dijamin pokona mah bakal ngolkeun kejo. Tuh, nugget lagi garing pisan ieu mah. Mana jerona oge berdaging pisan dibanding jeung sajan mah. Di dahar make sambal hungkul oge geus ngeunah pisan ieu mah. Matak bule-bule oge nyebut ieu nugget teh nugget nu paling ngeunah sadunia. Tuh, tong boroning bule, urang lembur siga urangnya resep pisan ka nugget kanjelar mah. Nepi kita bisa move on we pokona mah. Punten. Pada. Bade ka saha? Bari ka emak. Mana aya teh? Oh, aya Kedapnya urang geroan heula. Nyasok. Mak, itu tuh aya jelema. Dari mana? Nah, make emak dibedakeun aya. Pan tadi cek emak naon? Lamun aya jelema eta, tong dibedakeun emak aya. Ke maneh ku emak diberi duit. Atuh da duit nage can mere emak mah. Itu sia. Emak beuki sakoteng. Iya. Aya baju soek anu teh EH. Percuma boga salaki ganteng. Lamun tara daek usaha.